Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah lajeng geni ayeuna kita patul ijar bagian bayan adiyatul harsi bab mertelakan pirang-pirang doa bercocok tanam. Qala syaikhul mualliful kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa amaddana bi asrari amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu adiyan jalan syari ia tabah buat ngejelaskan pirang-pirang doa na bercocok tanam. Qala Allah Ta'ala ngada Allah Ta'ala wa qaddimu sareng kudu ngaheulakeun aranjeun kabeh liang pusikum pikeun diri-diri aranjeun kabeh. Al ayah maca kada maca anjeun kana ieu ayat. Aya qaddimu tegasna kedah muqaddimah aranjeun kabeh makana perkara yudkharu anu disimpen itu malakum pikeun aranjeun kabeh minas sawabi tina ganjaran katasmiyati seperti kan macakeun basmalah ingda jima dina nalika jima wa talabil waladi sareng menta boga budak ruwiya parantos diriwayatkeun anna nabiyya sayyidina kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngaduh nabi man aris hajal ma taqala anu ngucap untuk man bismillah kana lapat bismillah ingdal jima nalika jima fa atahu maka tuluy ngadatangkeun man maka tuluy ngadatangkeun man saha waladu kana budak falahu maka etap kata man hasanatun ari pirang-pirang kaalusan ada di angpusi dina sabimbil dengan renghapan dari kalau waladi kana itu budak. Masyaallah nya. Bismillah heula. Bismillah heula. Dina nalika jima wa adadi akibihi wa ka'adadi akibihi dina bing bilangan keturunan itu si walad ila yaumil kiamat tapi kana poe kiamat insyaallah. Wa qala ngadawu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hiyarukum ari pirang-pirang anu jadi pilihan aranjeun kabeh eta hiyarukum anu jadi pilihan aranjeun kabeh linisaihim ka awe-awe itu hiyarukum. Al hadis kata maca anjeun kana hadis. Nah, nomor 16. Au kama atau kana perkara seperti kan perkara kula anu tos ngucap Nabi. Walibadihim atap kasapalihna ahli hikmah ahli hukama pihadina itu masalah adiyatil ars at-tartibu ari katartiban azibun anu bagus wa huwa sareng ari itu tartibun eta anna rajula sanyana lalaki eta ida aroda di mana-mana ngamaksud itu si rajul ayo jami'a kan ngajima itu si rajul jauh jatau ka pamajikanna itu si rajul yan bagi maka sayogia maka payogi naun ayakula yang ngucap tu si iman awalan dina mimitina assalamu alaikum ya babar rahman kan ngejelaskeun babar rahman nanti si rajul teh mimitina teh tartibna ya assalamu ketok kana pintu assalamualaikum ya babar rahman assalamualaikum mari keselamatan bikan anjeun kabeh ya babar rahman he pintu kasih sayang insyaallah ya terkadang ngawas dua-duana mi paham patakulu maka ngucap itu jalma jauh jauh tegasna pamajikan tu si rajul mahbubatan barina anu ngajawab majubatan bari ngajawab lahu ka itu si rajul ngajawab tadi na lebat kamar teh wa alaikumussalam ya sayyidal amin wa alaikumussalam eta tetepikeun ka anjeun kabeh ka anjeun assalamualaikum keselamatan ya sayyidal amin he dunungan anu terpercaya. Masya Allah ditutur ku agama ditutur ku sahur agama Masya Allah moal tepekeun ka aya insyaallah moal ka aya pegat dina rumah tangga teh kitu insyaallah paya khudu maka nyokot rajul yadaiha kana tangan duana mar'ah nyokot rajul kana duana mar'ah gitu paya kulo ngucap rajul raditu ridho abdi billahi ka Allah robban kan jadi pangeran summa yugomiju teras meremas-remas itu si rajul sadaiha kana dua gunungna itu si mar'ah wa yaqulu sareng ngucap itu si rajul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ucap sholawat gitu Allahumma Gusti Allah sholli wa mubaran Gusti
rahmat Gusti Allah sayyidina Gusti Allah sadayana Muhammadin tegasna kanjeng Muhammad wa alaihi salam kala kula kanjeng Nabi sayyidina tegasna Gusti Allah sadayana Muhammadin tegasna kanjeng Muhammad summa yuqabbilu teras nyium itu si rajul nasyatiha kana embun-embunanna itu si mar'ah qailan barina anu ngucap ta ieu tah ya latif ya Allahu nuru ala nuri syahidan nuru ala man yasha ya latif dat anu mikawelas Allahu ari Allah nurun eta cahaya ala nurin kana di atas cahaya syahida anu nyaksian naon anu rudat anu nyaangan ala man ka jalma yasha anu ngarsakeun itu nur ngarsakeun Allah ngarsakeun nur itu tah mana teh summa ba'da dalika asayna sabadana itu yuqabbalu nasyatiha yamilu tuluy nyondongkeun itu si rajul ra'sa kana mastakana itu si mar'ah ilal janibil aisari kana arah-arah belah anu kenca nyondongkeun ka belah kenca gitu ya kulo ngucap itu si rajul pisam iki dina pangrunguna jalma pangrunguna jauh aja dina jadi dina ucap dina pangrunguna si jauh-jahnya kan kebelah kencekeun tah udah ngucap pisam ikillahu sami dina pangrunguna anjeun eta Allah samiuna ta anu maha dangu muqabbilan bari anu ngucap bari anu muqabbilan bari anu ngecupnya muqabbilan teh wa nafihun sareng anu berbisik udunaha kana cepil na itu si mar'ah al yumna anu katuhu kanu katuhu nufhon teras ditiup nufhon teras tiup meueusan nya nufhon ditiupan tiupan bisikan gitu yasiron anu alon-alon sumaya milu teras nyondongkeun deui si rajul ra'sa kana sirahna itu si mar'ah imalatan kana condong anu belah kenca latifatan anu lembut ilal aimanu ka belah katuhu latifatan anu milih anu malik atau lembut ilal aimanu ka belah katuhu ya kalau ngucap si rajul makana perkara dukiron protos ditutur fi uduniha dina cepil tadi teh cepil anu katuhu nya si mar'ah teh ayusro kana anu kenca kadalika sapertikeun tadi muqabbilan nafihon bari anu ngucap tadinya muqabbilan teh bari anu ngucap wa nafihon sareng bari anu berbisik summa yuqabbilu teras ngecup yuqabbilu teras ngecup itu si rajul ainaha kana panonduana itu si mar'ah al yumna anu katuhu palyasiru tuluy anu kenca qailan bari ngucap kieu ya Allahumma inna fatahna laka fatham mubina Allahumma Gusti Allah inna sanyana abdi Allahumma Gusti Allah nu agung inna sanyana kami fatahna anu geus mukakeun kami inna sanyana kami fatahna geus mukakeun kami elaka ka anjeun fatahna kalawan pembukaan mubina anu pertela Sumaya kira teras ngucap si rajul hadayaha khadayaha kana dua pipina itu si mar'ah aljumna anu belah katuhu ngecup deui si rajul teh kana pina belah katuhu palyasra maka tuluy anu belah kenca ya kulo ngucap itu si rajul ya karimu ya rahman ya rahimu ya Allah masyaallah aya babacaan nya sadayana gini ya karimu dat anu maha mulia ya rahman dat anu maha mikawelas ya rahim dat anu maha mikaasih ya Allah sumayu qabilu teras ngucup deui si rajul anfaha kana ambungna itu si mar'ah qailan bari ngucap inda dari kadina itu yuqabilu farahu raihanu wa jannatu na'im artina mah farahu jalma anu baleuneur anu barunga anu bakal mengingat ketenangan gitu wa yuhanu jannatu na'im
sareng anu karenangan rezeki anu sae sareng surga anu penuh ku kanikmatan. Sumayu qabilu jadi jalmi anu belenar di duniana bakal kengingkan ketenangan rezeki anu sae sareng surga anu penuh kanikmatan. Sumayu qabilu teras ngecup itu si rajul katifah kana dua walikatna jauja ya yaqulu bari ngucap si rajul ya rahmanud dunya ya rahimul akhirah. Hidat anu maha kaulas di dunia, hidat anu kami kaulas ka asih Allah di akhirat. Sumayu qabilu teras ngecup da itu si rajul rok bataha kana luhurna mar'ah leher gitu. Rokabata kana leherna mar'ah wa yaqulu ngucap bari ngucap itu si rajul Allahu nurus samawati wal ard. Allahu ari Allah nurus samawati ada pirang-pirang cenah pirang langit wal ardi sareng bumi. Sumayu qabilu teras ngecup itu si rajul daqoniha kana gadona itu jauh-jauh. Wa yaqulu ngucap itu si rajul Nurul habibil imani min ibadaka sholihin nurul habibi ari cahayana kalulusan iman min ibadika ti hamba Gusti asholihin anu saroleh kabeh. Summa yuqabilu terus ngecup da itu si rajul rohiyata kana dua rohiyataiha kana tangan kana dampal tangan dua na itu si mar'ah al yumna anu katuwal yusri nu kenca dua dampal tangan dicup gitu. Kulan boleh mengucap ini dari nalika itu yukotil maka zabal fuad maro'a maka zabal fuadu henteu bohong al fuadu tegasna henteu maro'a anu ningali itu fuad. Maka zabah henteu bohong al fuadu naon al fuadu hate maro'a anu ningali itu fuad eta hate gitu. Maksudna semuanya qabilu teras ngecup dari si rajul mabaina sadiyaha kana tetap di antara dua susuna itu jauh-jauh wa yaqulu sareng ngucap itu si rajul wal qaitu alaika mahabbata minni summa yuqabbilu wal qaitu teras nibakeun kuring alaika anjeun mahabbata kana memika cinta miniti kami ya miniti kami gitu tadi artinya summa yuqabbilu teras ngecup dari si rajul sadrah kana dada na itu si mar'ah ayusru anu belah kenca bi khudai qalbiha karena malebahan hatena itu si jauja wa yaqulu ngucap itu si rajul ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum gitu summa yujami'u teras ngajima itu si rajul intaha tepikeun ka tuluy paragat itu kawal ba'duhum. Masya Allah di papai hiji-hijinya dugikan kaya bacaanana. Nah itu Masya Allahnya. Masya Allah tabarakallah. Ajang deui ayeuna. Bayan wasrari khalqatil abkari ari ieu babuat mertelakeun pirang-pirang rahasia atau pirang-pirang bentuk na kajadianna parawan. Qala aqlil firasati qala ngucap ahli firasati ahli firasah wal khabari sareng ahli wal khabari bin nisa'i wal khabari bin nisa'i tangga atunya diteraskeun deui ta ieu nya diteraskeun deui bayanu asri khalqatil abkari dina bagian salajengna. Wallahu alam bissawab.